Bismillahirrahmanirrahim. Hanca duratun nasihin dina bab fadilatis syahri Ramadan. Pertemuan anu kadua ieu masih keneh nyarioskeun tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 185. Nyaeta ngajelaskeun tentang lungsurna kitab-kitab Allah dina sasih Ramadan. Sakumaha dauhan Allah Subhanahu wa taala, alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa di bulan Ramadan teh nyaeta bulan dilungsurkeunana Al-Qur'an. Numutkeun satu pendapat lungsurna Al-Qur'an dina bulan Ramadan teh ayyibtudi fihi inzaluhu. Maksudna Allah ngawitan ngalungsurkeun Al-Qur'an teh nyaeta dina sasih Ramadan. Wa kana dzalika lailatul qadri, tepatna Allah mulai ngalungsurkeun Al-Qur'an dina sasih Ramadan teh nyaeta dina maleman Al-Qadar. Numutkeun pendapat anu kadua, au unzila fihi jumlatan ila sama'id dunya. Allah ngalungsurkeun Al-Qur'an teh secara sekaligus ka langit dunia. Summa nuzila munahaman ilal ardi, kemudian eta Al-Qur'an teh dilungsurkeun ka bumi secara bertahap. Nyaeta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Numutkeun pendapat anu katilu, au unzila fi sya'nihil Qur'anu, dina bulan Ramadan teh nyaeta lungsur ayat mengenai perintah puasa Ramadan. Wa huwa qauluhu ta'ala, nyaeta firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus syiyam. Ayat sebelumna berarti kitab-kitab Allah anu dilungsurkeun dina sasih Ramadan teh ternyata bukan hanya Al-Qur'an hungkul. Sakumaha hadis wa anin Nabi alaihi salatu wassalam, ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuzilat suhufu Ibrahim alaihi salatu wassalam, dilungsurkeun suhuf Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam awwala lailatin min Ramadan, eta dilungsurkeun dina maleman pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu, sareng dilungsurkeun kitab Taurat lisittin min Ramadan, dina wengian kagenep bulan Ramadan. Wal Injilu, sareng ari kitab Injil li salasa asyrata, eta dilungsurkeun dina wengian ka-13 bulan Ramadan. Waz Zaburu li samaniya asyrata min Ramadan, sedangkan ari kitab Zabur eta dilungsurkeun ku Allah dina maleman ka-18 bulan Ramadan. Wal Qur'anu li arba'in wa ishrina, sedangkan ari Al-Qur'an dilungsurkeun ku Allah dina maleman ka-24 bulan Ramadan. Hadis ieu numutkeun Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, derajatna adalah hasan, berarti hadis hasan. Namun cenah hadis hasan teh Pak Habib, nyaeta hadis anu diriwayatkeun ku Mang Hasan. Kita mangacapruk kata kitu mah. Hadis hasan teh nyaeta hadis anu sanadna bersambung di awal nepi ka akhir, kemudian diriwayatkeun ku seorang anu adil, tetapi parawina aya anu kurang dobit. Naon cenah dobit teh? Loba amat cenah bahasa hadis teh. Puguh loba bahasa hadis teh. Metakan teu gampang mempelajari hadis teh.
Ari dobit teh nyaeta jalma anu bener-bener apal kana hadis atawa orang anu bener-bener memelihara kana kitab anu berisi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sareng hadis hasan teh henteu aya syad sareng illah. Etalah penjelasan singkat tentang hadis hasan. Naon margina Dr. Ahmad Lutfi Fathullah MA menilai bahwa hadis ieu teh hasan. Menurut beliau dina takhrij hadisna, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Asma wa Sifat, Imam Asfahani dalam kitab At-Targhib, Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir seperti disyaratkan oleh Al-Haisami. Semuanya melalui Imran Al-Qattan dari Qatadah, dari Abu Mulayyih, dari Wasilah bin Al-Asqa. Hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Ibnu Durais dalam Fadailul Quran secara maqtu sebagai perkataan Abu Al-Jaldi. Menurut Syekh Yahya bahwa Imran Al-Qattan adalah seseorang yang dhaif. Ibnu Hibban berpendapat bahwa Imran Al-Qattan teh orang nasiqah. Sedangkan Imam Ahmad berkata, saya berharap bahwa dia adalah shalih al-hadis. Imam Al-Haisami dalam Majma' Az-Zawaid mengingatkan bahwa dalam sanad hadis ini terdapat Imran Al-Qattan yang mempunyai kredibilitas seperti di atas. Dhaif teh berarti jika si taeun we lamun ngomong teh hese dipercaya. Dhaif teh kitu teh Pak Wahyu. Lamun jelema anu terpercaya tah eta mah siqah. Sedangkan perawinya selain beliau adalah siqah. Imam As-Suyuti menghukumi hadis ini dengan hadis hasan, dan Al-Munawi secara zahirnya sependapat dengan Imam As-Suyuti meskipun beliau mengingatkan bahwa di dalam sanad hadis itu terdapat Imran Al-Qattan seperti yang diingatkan Al-Haisami. Kesimpulannya, hadis ini adalah hadis hasan sebab meskipun Imran didoibkan oleh Yahya, akan tetapi ada dua orang ulama yang menguatkannya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Hibban. Itulah pendapat Dr. Ahmad Lutfi Fathullah mengenai hadis eta. Wal mausulu sareng ari isim mausul bisilatihi beserta silahna isim mausul berarti alladzi unzila. Khabarul mubtada'i eta teh khabar tina mubtada, au sifatuhu atawa sifatna. Wal khabaru sedangkan ari khabarna faman syahida nyaeta kalimat faman syahida. Wal fa'u sareng ari huruf fa tina kata faman liwasfil mubtada'i eta teh pikeun memberikan sifat tina mubtada bima tadammana makna syarti dengan mengandung makna syarat. Jadi dina huruf fa teh aya makna syarat. Naon maksudna? Wa fihi isyarun sareng dina eta kalimat teh memberikan pengertian atanapi memberikan isyarat bi annal inzala fihi bahwa dilungsurkeunana Al-Qur'an dina bulan Ramadan sabab ikhtisasihi eta teh jadi sebab dikhususkeunana biwujubis saumi fihi kewajiban puasa dina bulan Ramadan.
Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an dilungsurkeun ku Allah eta teh sebagai petunjuk pikeun jalma-jalma sareng penjelasan berbagai masalah. Tegesna petunjuk sareng pembeda antara hak sareng batil. Kalimat eta halum minal Qur'ani eta teh jadi hal tina Al-Qur'an. Naon cenah ari hal teh? Ngararajin nahu we. Panjang teuing dijelaskeun ayeuna mah. Nu matak anu teu ngaji nahu mah hese maca Al-Qur'an teh geuninganan Pa Habib. Nu matak kudu dararaek ngaji nahu sorok teh. Pan eta lolobana mah embung ngaji nahu teu da pusing. Padahal saur Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajari ku araranjeun bahasa Arab sebab bahasa Arab teh adalah bagian tina agama araranjeun. Nya kitu deui saur Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, man tabahhara fin nahwil tada ila kullil ulum. Saha jalma anu menguasai ilmu nahwu maka eta jalma teh bakal diberi kemudahan pikeun memahami seluruh ilmu-ilmu agama Islam. Nu matak wayahna kuduna mah di majlis-majlis taklim digerakkeun deui mempelajari ilmu nahwu sorok ka barurang kalih teh. Ngan anu jadi masalahna ayeuna mah nyaeta ustad geus teu bari saeun deui nahwu sorok teh. Ieu lah ese mentakan generasi penerus teh. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan eta teh jadi hal tina Al-Qur'an. Ai unzila fihi tegasna dilungsurkeun Al-Qur'an dina bulan Ramadan teh wa huwa hidayatullahi linnasi eta teh sebagai petunjuk ti Allah pikeun jalma-jalma bi'ijazihi beserta mukjizat-mukjizatna wa ayatun wadihatun sareng ayat-ayat anu sangat jelas mimma yahdi ilal haqqi anu ngajelaskeun tentang petunjuk kana hak nunjukkeun mana hak jeung mana anu batil wa yufriqu bainahu wa bainal batili sareng melalui Al-Qur'an oge urang bisa ngabedakeun mana anu hak sareng mana anu batil bima fihi minal hikami wal ahkami sebab Al-Qur'an teh dina jerona eta mengandung hikmah-hikmah sareng hukum-hukum. Qadi Baydawi Syekh Utsman Al-Khawbawi ngutip tafsir surat Al-Baqarah ayat 185 teh tina kitab Baydawi. Saha pengarang kitab Baydawi teh? Beliau adalah Abu Khair Nahruddin Abdullah bin Umar bin Ali bin Muhammad Al-Baydawi. Beliaulah anu ngarang kitab tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, anu lebih dikenal dengan sebutan tafsir Al-Baydawi. Beliau wafatna tahun 1282 Hijriah. Etalah akhir penjelasan ayat 185 tina surat Al-Baqarah. Wallahu a'lamu bissawab.